Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng abdi Punja Sepudin da channel nu ngabahas basa sareng budaya Sunda. Ras. Basa sareng budaya Sunda. Sobat YouTube sadayana, kita ayeuna abdi sejak ngabahas ngeunaan tradisi muludan dipakait dengan sareng urang Sunda. Hal ieu teh pakait sareng anggapan malah keyakinan yang Islam teh Sunda teh Islam, orang Islam teh kudu Nyunda, orang Sunda teh kudu Islam. Dina hal ieu lain hartina nyaruakeun sanes hartosna ngabeden-bedenkeun, tapi saenyana antara Sunda antara Islam teh dina seuhana nama, dina substansi nama, seueur patepungna, seueur titik temuna, seueur samina. Naon ngaranna ajeg-ajegna, filosofisna, cara hirup kumbuh sapopoena. Salah sahiji nu nadeskeun Islam teh Sunda, Sunda teh Islam. Eta teh pakait sareng diantara pakait sareng tradisi muludan. Kapan ari muludan teh diayakeunna dina bulan Rabiul Awal, dina pananggalan Islam mah. Ari bulan Rabiul Awal dimaksud apa bulan Mulud. Bulan ayeuna tanggal ayeuna. Ya ieu teh tanggal bulan Mulud tanggal 12 Rabiul Awal. Tah. Ieu abdi nyobian babere ngabahas ngeunaan tradisi mulud sareng ajen-ajen budaya Sunda. Ari muludan teh umumna biasana malu pasti maca sholawat, maca doa bebarengan, teras diantara tetangga di lingkungan masjid nyarumbang ngarimkeun katuangan kadaharan dikumpulkeun dibagikeun ke masyarakat oge. Malah masyarakat anu teu ngumpulkeun katuangan kadaharan teu ngirim berkat ke bagian oge. Eta diantarana. Pan saacan dibagikeun berkat teh, saacan dibagikeun ambeng teh, saacan dibagikeun besek teh atawa bongsang teh. Maca heula riwayat Nabi, rawi Nabi kan. Kitabna aya kitab Surafil Anam, aya kitab Berjanji, Simtudor, Adibai, nu eusina eta kitab teh umumna bahas riwayat Nabi ti lahir dugi ka dakwah. Ya, kan aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh teladan contoh nu panghadena pikeun umat lain hukum umat Islam. Sadaya umat di dunia kedah nyontoh Nabi Muhammad pan ti leutik oge ti anom oge. Nabi Muhammad mah agak kagungan gelar al-amin nupang dipercayana ya. Sebab kejujuranana waktu diajak dagangan. Nah, salian maca Berjanji, maca Adibai, maca Surafil Anam, pokoknya maca Mahalul Qiyam. Iya makhluk kafir ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika. Nah, ngagukeun Nabi keselamatan Nabi. Nah, ngagukeun Nabi saanya mah lain ngagukeun Nabi kan aya Nabi mah tos agung. Tapi hati atau harapan mah Nabi ngagungkeun urang. Kan sadaya umat muslim teh hayang diaku minangka jamaahna Nabi, umatna Nabi. Tapi nahnya Nabi sadaya ngaku sadaya jamaah kidona urang masyarakat biasa kadahna seueur maca shalawat ngagungan Nabi. Da saenyana mah ngadoakeun Nabi teh ngadoakeun diri pribadi. Nah eta dina muludan sanes suku di masjid nu rame teh, tapi di lingkungan masjid, di lingkungan kampung. Misalnya
aya disebut tradisi nyangku di daerah Panjaluk, Ciamis, Panjang Jimat di Cirebon, Ngabungbang di Cimande, Nyipuh di Majalengka. Nah, eta tradisi di daerah itu bulan Mulud. Aya Nyipuh teh di artinya teh cairan, cai pikeun ngaherangkeun, pikeun ngumbah pakaran, pakakas, benda-benda pusaka. Atawa dina tradisi Ngabungbang teh jarah ka makam-makam karuhun di Cimande, di antara di desa Lemah Duhur, di Caringin, Cimande Caringin. Ya kita boro di daerah Nyangku di Ciamis, tradisi ngumbah benda-benda pusaka teh aya oge di Cibinong, di antara di Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Ya tradisi ngumbah benda pusaka dina bulan Mulud. Biasa di tanggal 12 Mulud, di tanggal 14 ngumbah pusaka. Nah, tanggal 12 insya saya gina bener teh ayana kelahiran Nabi, miharap aya kamuliaan, miharap menang barokah nanti Nabi. Terus dayakeun Ngabungbang, wengi-wengi pan tanggal 12 bulan Islam, bulan Mulud, nepi ka 14 teh biasa. Umumna aya bulan purnama. Mata pantes aya caang bulan 14. Nah, naon itu kan mangsa-mangsana bulan purnama bijil kercaang-caangna hade poena dumawi dayakeunna wengi-wengi tanggal 12 dugi ka 14 bulan Mulud. Di mana-mana eta teh. Ya. Keur meujeuh-meujeuhna. Di bulan Mulud mah segala pakarang model keris, kujang, terus tumbak, ya lupa pedang, bedog, saupaning benda-benda pusaka teh dikaluarkeun, malah ditembungkeun ka masyarakat, ka dulurna, ratanggana, ka masyarakat umumna supaya naon? Supaya inget karena jati dirina. Anu ngumbah benda-benda pusaka, anu nyipuh pakaran-pakaran, eta teh lain Mi Gusti, saanya mah Mupusti. Ari Mupusti mah hatina ngarawat, hatina ngadama-dama, ngariksa, ngajaga. Ari Mi Gusti mah nganuhankeun, mangerankeun. Tah, orang Sunda mah kok Mupusti, benda-benda pusaka, sanes Mi Gusti, benda-benda pusaka. Di anu nganggap syirik, musyrik, eta can pati ngeuh, can pati sadar, anu dipigawe, anu dipidamel, dilakonan, didawamkeun ku urang Sunda dina bulan Mulud. Sekali deui ngumbah benda-benda pusaka lain Mi Gusti tapi Mupusti. Supaya naon? Teu lali ka Purwadaksi. Ari Purwadaksi teh asal muasal, teu poho kana jati diri. Kan ulah lali ka Purwadaksi. Ari asal muasal dina filosofi Jawa mah aya disebut sangkan paraning dumadi. Ti mana urang rek ka mana urang. Tah supaya teu leungiteun jalan, teu poho kawiwitan diayakeun tradisi dina budaya Sunda. Diana tradisi Nyangku, tradisi Panjang Jimat, tradisi Ngabungbang, tradisi Nyipuh, jeung sajabana atawa ngamulutkeun bisa oge. Eta kan, eta pan jadi nandeskeun Sunda teh Islam teh nyunda. Tidak berat mulut, tapi pantas dina bola-bola sok aya berbagi berkat dina tradisi sabada macarawi, berbagi berkat, berbagi ambang, besek, bongsang, jeung sajabana, terus muncul paribasa kokoro manggih mulut. Biasanya diangketkeun, dihijikeun di puasa manggih lebaran. Kokoro manggih mulut, puasa manggih lebaran, artinya jelema anu mapakot mah, nu mangpang meungpeung,
aji mumpung aya berkat, mumpung aya daharun diseepkeun sorangan. Itu masyarakat biasana cara manggih daging, sekali manggih daging aya 2 mangkoknya diseepkeun sorangan. Eta jenenge mana disebut mangpang meungpeung atawa kokoro manggih mulut puasa manggih lebaran. Tetap pagawean anu kurang hade malah teu hade dilakonan. Nah, ini tina paribahasa Sunda ge, tina istilah mulut ge muncul ajen inajen atawa kearifan lokal Sunda nu sae di pikiran, di lenyepan, laju di lakonan dina kahirupan sapopoe. Itu nya di antarana menandeskeun Islam di Sunda ditinggal tina bulan Mulud dikeun masyarakat budaya Sunda. Sakitulah hapunten wane kalepatan. Mohon maaf punten pisan luhur saur bahe carek bobo sapanon carak sapakan wabil taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda. Urip